Sangu akel di dahar jeung belem asin lala belem peuteuy. Nah jadi caritananya barudak aing biasana ieu nyangu kosmos bae nu kuari mah ieu rada hayang kasangu akel teh laju ieu niup seuneu. Tah ngisi kana ge saliter bae soalna ngeun duaan doang jeung salaki atuh aya anak-anak ngeun teu pati dalalahar anak-anak mah. Emangna ge sok rada raribet ieu nyangu akel ngeun tah bae sanguna ngeunah dibanding jeung kosmos mah walaupun gararati mentakan aing masuk rada jarang bae soalna hula pribadi sih sabenerna mah. Tah beas geus ditagenkeun singkat cerita ieu geus gigihaneun digigihan heula dak ulah poho atuh heueuh jamal asak pan teu digigihan mah doang kieu tah dicayan heula geus pagal mah ditorogan deui. Seengna jabi si tutung tunggu dak babaraha menit tah ieu di dieu singkat cerita geus pagal ieu geus nyerep caina diseupankeun deui gararati emangna ge hayang ngeunah mas tapi di lembur aing mah lobaan keneh ieu anu nyangu kana seeng kira-kira dalaria masih nyangu ka doang kieu apa langsung bae kana kosmos nu praktis simpel teh. Atuh heuh komo nyah lamun aya ruah rieuh misalna mulud ruah kararitu dak atuh di aing ge panan masok ieu teh nyanguna kieu bae lanjut di dieu tah meulem asin jeung beuleum peuteuy na ulah poho atuh heuh pangmirasa pan ieu dahar jeung nu kieu ge beuh pokona mah. Sanajan kadeleuna sederhana biasa aja pokona mah soal mirasa mah ieu jeung nu kieu ulah dilawan aslina kana hutang ge pararoho dak ku saking mirasana atuh heueuh mun encan nyorang mah dari coba-cobaan beh pokona ieu beuleum asin sangu akel beuh eueuh cawadeun.